Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sadayana tepang deui sareng Bapa dina pengajaran Bahasa Sunda kelas 7 semester hiji. Satacan ikutan pembelajaran atuh Bapa dunakeun mudah-mudahan hidup sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Oge mudah-mudahan sing dipasihan kalancaran dina diajarna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi bab hiji nyaeta ngeunaan paguneman. Naon ari paguneman teh? Urang bahas sasarengan dina pangajaran dinten ayeuna. Namung sataacana di dieu aya kompetensi dasar anu kedah ku hideuk difahami. 3.1 Memahami dan memperkenalkan diri, berpamitan, mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur, teks, dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Dan 4.1 Menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Lian dina kompetensi dasar, aya oge tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan unsur kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta dapat menyusun dan mendemonstrasikan teks tersebut. Tah murangkali sadayana, ayeuna urang langsung kana materi anu nembe sakumaha ku Bapa tos disebatkeun urang ngebahas ngeunaan paguneman. Naon ari paguneman teh? Urang bahas sasarengan. Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Paguneman ngobrol atawa ngawangkong mangrupa kagiatan anu dilakukeun dina kahirupan sapopoe. Dina karya sastra ataupun drama, paguneman disebut oge dialog. Tadi dieu katawis panginten nu disebat paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas. Janten merjogikeun jalmina henteu saurang, tapi minimalna kedah aya 2 orang. Upami dina drama disebatna eta teh dialog. Pak, pamimisalkan paguneman mung saorang atanapi nyaritana saorang eta tiasa disebat paguneman atanapi henteu, eta kalebetna sanes paguneman. Pamimisalkan nyariosna saorang berarti eta disebatna monolog. Basa anu digunakeun dina paguneman anu kahiji basa lomah nyaeta upama ngobrol jeung babaturan atawa jalma anu geus luma dina suasana teresmi. Anu kaduana bahasa hormat atanapi lemes nyaeta nyarita jeung jalma anyar atawa jalma anu dipihormat saluhureun atawa suasana resmi. Salajengna aya jenis-jenis paguneman. Aya 2 rupa paguneman nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teresmi. Contoh, paguneman resmi nyaeta sapertos sawala atawa diskusi. Sedengkeun contoh paguneman teresmi seperti ngawangkong atawa ngobrol jeung babaturan atawa jeung indung bapa. Eta panginten dina jenis-jenis paguneman. Hideep kedah tiasa ngabentenkeun paguneman resmi sareng anu henteu resmi. Lian tina jenis-jenis paguneman di dieu dina urang bade ngalaksanakeun paguneman tangtosna aya hal anu kudu diperhatikeun dina lumangsungna paguneman.
Nah di dieu aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun dina hiji paguneman nyaeta ngeunaan bentesna sora, luhur handapna sora, atawa nu disebutna lentong. Pilihan kecap-kecap anu merenah disaluyukeun jeung saha lawan nu nyaritana, sarta penjiwaan dina ngalakonan obrolan pikeun mastikeun pesen bisa nepi saluyu jeung nu dipikaharep. Tah murangkeun sadayana di dieu aya conto paguneman, mangga panginten tina conto paguneman ieu tiasa diaos ku hideep. Oge mangga bahasana tiasa ditalungti ku hideep sapertos kumaha. Ta ieu teh contona kalebet kana paguneman resmi atanapi paguneman teu resmi. Mangga tiasa disimak pagunemanana ku hideep diaos ku hideep sewang-sewangan. Sumangga. Nah, kaum berangkat sadayana eta penginten contona anu parantos ku bapa dipasihan mangga hidup kan parantos di aos pengintennya ku sewang-sewangan. Oke kituna penginten sabadana dina nembe ku bapa dipasihan contona di dieu bapa bade masihan pancen atanapi tugas. Anu kahiji naon anu dimaksud paguneman. Anu kadua sebutkeun naon anu kudu diperhatikeun dina lumangsungna paguneman. Sareng anu katilu paguneman dibagi jadi sababaraha rupa. Mangga pancena ku hideep kerjakeun pamiatos tiasa dikimpulkeun ka bapa sapertos biasa ngalangkungkan Google Form. Sakitu panginten kau ka murangkalih sadayana anu ku bapa tiasa didugikeun. Mudah-mudahan naon anu ku bapa didugikeun hidup sadayana tiasa ngartos, tiasa kafahami. Hatur nuhun, ulah hilap subscribe, like, komen, sareng share. Hatur nuhun anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.